pusing aing. Baru udah kemarana ieu nya ese acan. Gas mahal, gawe hanteu. Aduh, jebah hujan ongkong. Kemarana tuh budak. Halo CS. Hei. Dia. Happy omongan. Kenaon maneh sorangan we di dieu? Ya, hubungan aing tadi dengan budak ya. Eueuh pusing. Kemana maneh? Yang urang sarobe dengan budak, dengan maneh urang kaditu ka dieu, ujug di dieu geuning. Lu orang masih gak siluban atuh di dia. Aya naon ayeuna masa kana intina we keur parusing ongkoy. Sarua ieu gitu parusing teh. Ureuh. Namanya mah bangun pusing pisan. Tingnya keboga kabogoh ieu teh. Coba kabogoh. Ke galon. Aya kitu bae kabogoh mana siga aing. Ada sarua ieu teh patakeun. Heeh. Kumaha tuh? Nah urang bobogohan we duaan kitu. Urang mah normal kene atuh. Ya urangnya normal sarua tuh erek normal. Paranormal eta meureun. Bener. Ngaran hirup bro. Awe bege hese. Nya normal mah dah hirup atuh, Bro. Mun ayeuna zaman now cenah. Zaman now? Heeh. Hari now teh naon? Now teh ayeuna. Ayeuna. Heeh. Berarti lamun hujan ayeuna, hujan now gitu. Heeh, hujan now tah. Bener. Hujan now. Bro. Nama kieu wae, maneh kan tadi ngomong keur parusing. Heeh, gitu pusing. Daripada pusing, maneh kena tuturkeun aing yuk. Ka mana? Nya tuturkeun aing dan ditanaga aing mah nuturkeun aing. Ayo atuh. Peng, tos di mana hari mana? Boga teh urang tadi keur ngalamun di ditu, tah si eta neangan teh aya naon. Naon kitu, tareangan kitu Sampai nyawan. ieu teh keur galau meureun reh lamun jamak mah. Ah, galau bae nurutan urang keur galau, pabeasan dengdek, Beng. Cikene urangnya tadi ngomong beas 13.000 pusing metaker. Tareangan pada urang teh nyeun kasalahan. Tadi panggil jeung polisi ge polisi hari-hari bae jeung urang. Jual bae domba tuh. Domba da rek ngajual, nu batur dijual. Pan aing mah lain nanya maneh boga domba, Beng. Aing mah nita teh ngajual domba nu maneh. Ye, pan aing tadi ngomong, aing teu boga domba. Lamun aing kitu ngajual domba mah pikeun bae aing ke polisi tadi meureun aing ngajual domba batur judulna. Beng, lain uang maneh loba dombana. Wah mana? Wajahar tah wahabu. Naon maneh? Pan wabu mah teu boga domba. Tukang hucap wabu mah sok diutangan ku maneh teh ya. Beng, urang ge boga hutang 2 bungkus kamari can bayar. Mata keur boga hutang teh bayar, kos urang yeuh aya ngahucap teh tara boga hutang. Naon ari maneh teu boga hutang. Kamari oge hutang dog asin kami ohat acan bayar. Aduh, urangna amnesti meureun eta teh. Reuh, poho ieu teh. Lain amnesti, amnesia. Oh, eta tanya eta. maneh pohoan kitu. Tah matak oge ulah sok ngaharutang. Komo mun ngahutang hucap mah. Pan hucap teh kadaharan khas orang Kuningan atuh kudu Benar.